informasi ya pengimpunan dana bikin persiapan haul minggu katilu kamari menang 75.800.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang teh aya acara naon, urang mah dina awalan teh hanya rurubah urang teh tawasulan, kemudian beres dahar sakitu doang. Jang persiapan dahar berkat ya. Lantaran urang ku Gusti Allah titah ieu teh ibadah. Ayakna urang tia dijieuna jang ibadah ka Allah subhanahu wa ma khalaqatul insa wal jinna illa liya'budun wa ma khalaqtu ieu ku Allah dijieuna manusia jin jang ibadah. Dideuleu kuari Haji Pendi ieu ibadahna aya salat, ibadahna aya ngaji, ngan aya susuitan karangda tah ibadah lain eta. Aya ngoplos karungan wajib, aya main selotan, main kelot tuh, masya Allah. Berarti kan sesuai kejeng wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Taeken kuari ku urang ka kelas kiai Fudoli. Ayo titah ibadah ka Gusti Allah atuh pugu ngaji pabugu, salat ulah ditanya magahan atuh nu mantak disebut kiai ge magahan ngaji. Ngan wayah aya nu ngaji teh ya rada rang daherang mah pan eta aya ngalirikan ki Pudoli ge. Langgaran manehna tuh. Duh, berarti kan tetep teu nyampe datang kana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aya ta sanajan kelas kiai ge. Ya Allah, hayu kelas abuya pasti aya kene. Duh, ulah kelas abuya, kelas aulia, terus sampai kelas para anbiya. Ya Allah, ketika Allah nyaritakeun wa basyiril ladzina amanu innalahum qadama sidqin inda rabbihim. Masya Allah, prabe dibukakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah ngomongkeun ya ibadi innama khalaqatum bil ubudiyah, wahai para hamba-hamba kaula. Haji Pendi, Kiai Pudoli, Haji Rusli, ya ibadi, wahai hamba-hamba kaula, innama khalaqatum bil ubudiyah, dijieuna anjeun teh jang ibadah. Masya Allah. Innama khalaqatum bil ubudiyah. Hai para petani, hai para pedagang, para pembisnis, rakyat biasa, para pejabat, dimulai pejabat tingkat rendah sampai tertinggi. Innama khalaqatum bil ubudiyah, dijieuna anjeun teh jang ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala.
Masya Allah, mantakan ku Allah dihimbau seluruh makhluk-makhluk pahatu lima budi, pahatu kita tia li ubudiyati, segeralah beribadah. Gusti nu agung begitu dibukakan asli nah hakikat perintah ibadah ti Gusti Allah, palam yabqa li ahadin hisun wala harkatun min hauli zalikal maqam. Eueuh nu mampu saurang pun manusia jin nyekelan kana makom ubudiyah nu diparentah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Col Haji Pendi Gusti nu agung nu mantak disebut BF ge tukang ngaloco nya nama. Hayu ubudiyah di pelebah mana? Palam yabqa li ahadin hisun wala harkatun min hauli zalikal maqam. Eueuh nu mampu saurang pun hisun wala harkatun, waragad manusia pergerakan-pergerakan min hauli zalikal maqam, nyicikan makom ubudiyah anu sesuai jeung perintah Allah Subhanahu wa taala. Gusti nu agung Jol Kiai Fudoli ayo undangan hese kiai-kiai abuya nyekelan makom eta teh teu bisa. Masya Allah, hei ulah kelasan biasa hatal aulia, hai ulah kelasan para wali hatal ambia, tekuatin nyekal makom eta teh illa Muhammadan, kecuali junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyekelan makom ma'budiyah. Duh Masya Allah, hatta al khalil Kangjeng Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tekuatin nyekelan makom ma'budiyah. Saurang-urang acan timulai manusia pertama Nabi Allah Adam sampai manusia terakhir eueuh nu mampu nyekelan makom ma'budiyah iwalti junjunan Kangjeng Nabi Muhammad. Fahadzal qadamu asidku allati lahu, itulah makom sidik anu Allah ngajelaskeun wa basyiril ladzina amanu innalahum qadama sidqin inda rabbihim. Masya Allah, maka engke bakal ngabring jelema berangkat menuju Kangjeng Nabi Allah Adam Abul Basar awal, menta tulung Gusti Adam anjeun Abul Basar awal, ieu kami teh tulungan lantaran ieu panteu puguh apa ieu teh salamat apa henteu pi sorgaeun apa pi nerakaeun. Coba atuh ieu teh ieu pangtulungankeun keur nyegruk Nabi Adam na keur ceuri Nabi Adam komo pudoli mah atuh engke na caki pudoli komo Haji Pendi ka ditu cerik nyegruk. Boro-boro kaula mikiran anjeun, wahai anak king ieu bapak ge nyaho salamat nyaho henteu. Isin ka Gusti Allah baheula ieu teh geus ngalanggar di sorga datang ka ditaranjangan pan marita. Datang ka diusir di sorga teh terus be datang ke alam dunia. Coba los ka ditu kano Abul Basar Sani berangkat ngabring ka Kangjeng Nabi Nuh sarua keur ceuri. Masya Allah, ngabogaan masa kelam baheulana aya terus ieu di karangan para nabi sampai datang ke junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakarak
keutamaan Kangjeng Rasul dia tampil lantaran enggeus nyampe kana qodama sidkin inda rabbihim. Masya Allah, betapa untungna orang dijadikan umat junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang diberi cinta ka junjunan, karak dibagikan plek ka para ambiya wal mursalin, brek ka para aulia usolihin dibagikan syafaat terus. Tah iyalah makom syafaatul uzma, makom mahmud anu sangat luar biasa tertinggi. Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, mantap. Iyalah ilmul anbiya wa ilmul aulia yetak dibere ku Allah. Cacak lamun eueuh ilmul anbiya wa ilmul aulia ieu bakal pareum agama kabeh. Rahasia kanabian ieu terus dibikeun ka para wali Allah. Ieu rahasia nu hese ge rahasia kanabian ku Allah dibikeun ka para wali-wali Allah. Mun geus mingping eueuh dihina wali Allah atau mingping pareum agama, mantak urang mah alhamdulillah masih dibere cinta ka para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Geus beta urang mah ieu urang kembangkeun kacintaan. Ya Allah, Haji Pendi ngomong cinta kula ge ka wali. Terus bengai mantakan kula ngayakun yugi jarah orang jarona bisnis Haji Pendi nyari keuntungan. Ih, segala lumayan pun dia. Ya Allah Gusti nu agung. Tuh lamun urang geus teu percaya kana kailmuan para wali atuh ndek kumaha percaya karena keilmuan para kiai-kiai. Lamun geus teu percaya karena keilmuan para kiai atuh komo ka keilmuan para ustad, atuh komo ka Haji Pendi mah ka dieu paling unggul di. Ya Allah, tuh orang mah ieu ku kieu bae ku ngadengekeun ngaji bae masya Allah. Sebenarnya mengis modal pisorgan geus aya. Alhamdulillah. Teu kudu ngajadeuh nya. Ih, modal doang tinggal ngembangkeun kan. Aya nu untung, aya nu rugi gitu. Modal mangkun. Ih. Haji Pendi ngaji, Kiai Podoli ngaji, ngan Ki Podoli mah mawa kitab, Haji Pendi mah teu. Kemudian Kiai Podoli mah nyoret ieu nulis utawi sedengkeun hiji utawi bakal diberena 70 bidadari. Si eta nyeun utawi doang mantakan atuh nu ngaji nu teu nyeun utawi moal kuateun ngalawan kiai, ngalawan ustad, ngalawan santri anu nyeunan utawi. Lamun nareta bari ngantuk kumaha? Sakala bari ngantuk. Mantakan ngaji Pendi mangis bae nyeunan buleut bae utawi. Tuh, masya Allah anugerah lain leutik-leutik anugerah. Kiai pan kula mah teu pernah masantren ya. Laju ngan kula mah neuleuh doang neuleukeun be resep ka santri sok mere rokok mere duit ka santri tah engke utawi nu santri nu dibere bidadari teh ya babagi jeung nu mere duit nah. Tuh, kan orang boga aya santri teh bere duit engke bebeja ke akhirat bagi aingnya gitu ya teh ya. Haji Pendi moal kabagian moal atuh kumaha boro-boro mere nu santri dicokotan ku nya. Masya Allah Gusti nu agung. Tah Haji Rusdi nunungtun ieu teh ya Haji Rusdi nunungtun Khalid di ka mana eta dek ka pasar ieu Khalid ku aing dek dijual tah abid maksudna mah
pan ngaran abdi teh bisa dijual belikeun ditutungtun be ku Haji Rusdi dibawa ka pasar kapangi jeung Haji Pendi jadi jalan cak Haji Pendi teji ja eta mah si Khalid tia abid boga aing ngan ku aing geus diperdekakeun berarti kan eta teh si Khalid geus merdeka tata dina boga aing ku aing geus diperdekakeun atuh kunaon ku ari ditutungtun kurus dijual ka pasar tah juli deh akhirnya pancak Haji Pendi ieu teu beres kos kieu mah aya perampasan hak berarti kan ngaran-ngaran geus merdeka atuh kunaon deuk dijual teu meunang ari geus merdeka mah dijual tah akhirnya kan didabrak ku Haji Pendi ye cak Haji Rusdi teh no mantak aing deuk dijual ge ieu boga aing kajentin gogo mah ge sia mah pen hayang menang komisi beureunanan marah lah Haji Pendi ngingkring bae datang ka kehakiman lapor juragan hakim aya naon eta abid nu ngaran Khalid nu kuari aya di tangan Haji Rusdi ieu boga kaula ngan geus diperdekakeun ku kaula atuh kunaon eta Haji Rusdi marean bae jual-jual bae tuh wala boga saksi ieu teh Haji Sahman tah di mana-mana boga saksi hiji berarti ieu kudu ditambal ku sumpah saudara Haji Supendi saya karena saudara saksinya cuman satu doang berani kagak sumpah wah cok Haji Pendi atuh wani demi Allah bahwa eta Khalid adalah abid kaula ngan kukula geus diperdekakeun tuh lamun kejadian seperti itu kumaha walau kana biadihi gulamun faqala rajulun kana li wa aqtatuhu laju wahalapa ma'a syahidin Haji Pendi wani sumpah lantaran saksi nangan hiji pal majhab intiza'uh wa basiruhuron menurut kaul majhab eta Khalid anu kuari di tangan Haji Rusdi mesti tercabut di tangan Khalid di tangan Haji Rusdi kemudian wa masiruhuron jadi merdeka geus berarti cak urang mah Haji Rusdi eleh ku Haji Pendi tuh ku ari Haji Pendi menang berarti kan ngarokok be Haji Pendi mantep ya aing menang ceknya anak saha eta Haji Pendi anak Ibrahim diumumkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun henteu nu maotna bapana Ibrahim nu maotna ieu teh berarti Ibrahim maot ninggalkeun anak tilu hiji Supendi aya beepan nomor kaduana Dadang adina Haji Pendi ta Dadang nomor katiluna Sarbi tukang es ya. Jadi Ibrahim ninggalkeun anak tilu tah kunaon prak belempang ka sawah Haji Rusdi keur maculan sawah ieu dipager segala kaget Haji Pendi ja eta mapan boga bapak aing
kunaon dipaculan kunaon ieu teh di pager didabrak kan ku Haji Pendi. Hei Rusdi geus seubeuh hirup tanaon sia geus mulai kan ji pan ngomong seubeuh hirup sia meureunanan dikirim ku ka kuburan sampai bareng abe bareng jeung bapa sia. Wah geus mulai kan pabeureum-beureum ya nu mantak aing ngomong seubeuh hirup ge pan ieu sawah bapa aing atuh kunaon ku sia main paculan be main beuh pager be je pen edan ge eling heula geus mulai edan ge eling heula nu mantak ku aing ieu di paculan nu mantak ku aing ieu di pager ieu teh ya sawah boga almarhum bapa aing Umar geus berarti kan ngawaris ka aing tah mantakan dihirup tatanya bapak sia teh ya Umar ngan ngagarap doang tatanya hirup mah ngagarap doang bapak sia mah Umar teh ya rakbe atuh berarti lamun bapak sia geus teh maot atuh eta mah hak milik bapak aing kuari bapak aing geus eueuh berarti kan kawaris ku aing atuh kunaon andahan dia dicekelan be ih aing mah eueuh teh eueuh pokona mah aing mah eueuh urusan jak aja Rusdi nu jelas ieu adalah sawah tiba baheula digaweana gua pai berarti boga aing ye dipantogeun ku aing sia di tuh dordar kan akhirna cak Haji Rusdi ieu sawah teh boga bapa nah berarti bapa teh aya teh turun ka nyana Haji Pendi ge ngaku bahwa ieu teh haji teh sawah boga bapa aing Ibrahim adapun Umar mah ngan ngagarap doang bapana Haji Rusdi tuh ribut luar biasa akhirnya dibawa ke kehakiman satilu-tiluna kan ieu Haji Pendi jeung adina Dadang ke jeung Sarbi tiluan datang tanya kan ku hakim Pendi iya ngaku sawah teh ya boga bapa maneh boga saksi atawa teu aya kim tuh Haji Sahmad eta teh ya saksi kaula nyana nyaun bahwa eta sawah teh boga bapa kaula Ibrahim adapun Umar ngan ngagarap doang atuh kuari kunaon ku Haji Rusdi anak Umar panggil kan ieu teh Haji Samad cak Haji Samad deui kim kula nyaksian bahwa eta mah boga Bang Ibrahim tah tangetkeun ya was berarti di mana-mana saksi nangan hiji iya berarti kan kudu sumpah berarti kan Haji Pendi kudu sumpah Dadang kudu sumpah Sarbi kudu sumpah tuh ikan saurang-saurang panggil Dadang cak Dadang teh hakim kaula siap sumpah demi Allah bahwa ieu sawah anu digarap ku Haji Rusdi adalah boga bapa kula berarti kuari kawaris ku ahli warisna tuh tek berarti kan ieu Dadang daekeun sumpah sawahna aya 3 kotak sawahna aya 3 kotak tah di mana si Dadang ieu teh sumpah nu sakotak bikeun ka Dadang tek tah Haji Pendi encan meunang encan kunaon can sumpah encan cak Haji Pendi teh ka adina Dang aing menta eta beulan babagian usia teu bisa embung eta urusan sia ka ditu teh be urusan kakak ka ditu kudu gawe ka nanaon ge heulanan ulah hayang ngeunahna doang hirup teh ari digawe embung ari ngeunah hayang pan pihnekeun kos kitu ka
atuh kakak kaditu tah mantakan walau widaat warosatun malan lim warosihim wa aqamu sahidan wa halapa mahu ba'duhum akhadha nasibahu wa halapa ba'duhum mahu ba'duhum ieu dadang teh sumpah akhoda nasibah cokot sakotak wala yusariku fi henteu meunang ieu babarengan jeung duduluran anu lain henteu geus beset sakotak boga sorangan engke Haji Pendi lamun hayang datang ka hakim ka ditu pan aya 2 kotak deui tah mun hayang nya sumpah di ditu engke sumpah bikeun ka Haji Pendi sakotak engke ieu teh sarbi datang bikeun di sakotak talamun Haji Pendi teu sumpah ka ditu teh hayang nyokot nu dadong-dong teu meunang wala yusariku pi masyaallah mantakan tuh kuari cak Haji Pendi aing mambung sumpah beusi ngabaledug beuteung besi kawalat aing mah embung sumpah teu kamana padahal mah aya Haji Pendi teh dideule dipariksa otakna normal keneh henteu edan henteu teh be samet doang lah aya atuh normal keneh ngan embung pen atuh itu hak si atuh itu cokot ngan kudu sumpah heula ka ditu ka hakim bung aing mah beusi kawalat tiba baheula ge aing mah boro-boro anu salah nu bener ge embung aing mambung sumpah pokona mah pantang aing mah kana susumpahan saking deuk nyokot nu adi aing be heuy bolon sia mah pen cak tatanggana geus diomongkeun bolon sia mah hirup atuh kudu daek usaha ulah hayang ngeunahna doang hari digawe embung wayah aya masalah sia embung wayah untung sia hayang pangarepan ribet geus kitu mah pinter kodek tah mah eta mah Haji Pendi kudu dibalangkeun ka sumur pareum tah mah hebat tah awas ketika Haji Pendi embungeun sumpah wayabtul haqqu malam yahlib binukuli batal hak Haji Pendi ku gara-gara henteu sumpah ieu teh padahal aya in hadoro wa huwa kamilun bari sempurna teu kamana aya di mah bari normal ieu Haji Pendi berarti teu bisa nyokot sawah warisanna teu bisa kudu aya saksi kudu aya sumpah tuh kuaripan Ari Dadang mah geus heotan beungeun jeung geus boga tah sakotak terus tinggal Haji Pendi kumaha Kiai nu mantak Haji Pendi ieu teu datang ka hakim ka kehakiman sumpah nyana ieu keur berangkat ka ditu ka Kalimantan endek ngaramekeun IKN tah ti ditu nya cicingna di Kalimantan waduh cak Haji Pendi teh ieu aya berita aing teh kudu nyokot warisan ngan kudu sumpah heula kakarak dek berangkat doang Haji Pendi di ditu di Kalimantan dibelit orai itu ngaranna ge dileuweung aya bae wah asana pipaeheun tah Haji Pendi waduh cak Haji Pendi aman anu mantak aing ka Kalimantan lantaran ieu teh nya nama nagara daerah pangaman-amana sa datang ka poe kiamat moal kana gempa mual datang ka poe kiamat moal kana ngan ku orai tereh paeh hasan Haji Pendi tuh pa in kana goiban pal majhab annahu layak bidu nasibah lamun Haji Pendi posisina di Kalimantan atawa di ditu di Bandung
tetep berarti kan can datang ke kehakiman nyanin sumpah pal majhab layak bidun nasibah jojong ieu teu bisa dicokot warisan teh salamat can sumpah. Kuari barang menang sabulan Haji Pendi datang tek beda ke Jakarta di Kalimantan geus pinclang sukuna beak sabeula dia akan orai duh Gusti nu ada agung doh cak Haji Pendi teh ya asana lajuna ieu teh ya lamun dihitung-hitung sawah sakotak jeung suku atuh pan mahalan suku geus be nasib lah ieu mah tak datang ke kehakiman laju sumpah demi Allah bahwa eta sawah boga bapak kula Pak idazala ujru halapa wa akhoza bi ghairi iadati sahadah ieu teu kudu ngahadirkeun saksi deui Haji Sahabat nu sorangan teh teu kudu geus tinggal datang ka kehakiman sumpah cokot sawah nu sakotak tuh kumaha Kiai lamun Haji Pendi waktu keur kasusna teh emangnya nama budak keneh kakarak umur 7 tahun Pak in kana sobian pal majab annahu layak bidu nasibah lamun memang eta teh leutik keneh kan budak leutik mah can bisa sumpah ka kehakiman ieu tetep can bisa dicokot tahan heula berarti ku kehakiman engke fa idza zala uzru halapa wa akhadha bi ghairi iadati syahadah di mana geus leungit kaujuranana berarti geus mulai dewasa ieu tinggal datang ka kehakiman sumpah cokot sawah teu kudu ngahadirkeun saksi deui Kiai waktu keur kasus eta Haji Pendi edan beuh eta Haji Pendi teu make baju teu make calana barangna gubal gabel lempang benggo celuk di sisi jalan atuh sing jarwak sarwiti sarkuna sarkila raribut sieunun ka barang Haji Pendi lalumpatan kabeh aya Haji Pendi jelema edan lalumpatan tek beka jero ieu mah ngan ngintip di jandela aya bae Masya Allah tah berarti kan lamun edan mah ieu ngaranna teu bisa terus be ieu pending berarti kan tahan heula babagian Haji Pendi sanggeusna dibawa ka Gorogol heuy dibawa ka Grogol kan di talian leungeunna di talian sukuna dijeksian be kuari cager tah di mana cager fa idza zala uzru halapa wa akhadha bi ghairi iadati syahadah tinggal datang ka kehakiman laju sumpah cokot sawah teu kudu medi deui ngahadirkeun saksi teu kudu geus beres tah mah tinggal sumpah tuh geus kuari berarti eleh tah Haji Rusdi teh ya sawah cokot sakotak ku ahli waris Ibrahim. Masya Allah wallahu a'lam bishawab.